Sampurasun Wilujeng Patepang Sampar dan Pangupadela Diwa Wijaya Warta Urang Majalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuring ayeuna bade nyuwigikeun warta enggal kamu pemirsa. Dinten ayeuna tanggal 15 Februari tahun 2025. Simpuring tos ngalakukeun wawancara di Puja Sera Papandayan tempat anu kasohor di Majalaya. Biasa pemirsa atau masyarakat biasa sumping ka Pujasera Papandayan. Pujasera Papandayan jadi tempat favorit para pecinta kuliner, khususnya warung stik daging. Kalayan rasana anu lezat, hargana ramah di kantong sareng suasana nyaman. Warung stik daging di dieu tara sepi ku pengunjung. Di lapang tos aya Suci Sumiati pemirsa nyanggakeun liputanana. Nya hatur nuhun kaparda nu aya di studio. Wilujeng siang. Pamkeun wastapun Suci Sumiati abdi di dieu aya di Papandayan Pujasera Saparako. Hayu tuturkeun deui salanjutna. Pujasera Papandayan lokasina di Jalan Saparako, nomor 81 Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tempat anu strategis. Kumaha teteh milih bahan-bahan anu kualitas anu saena? Abi nyandakan bahan-bahan kanggo icalan itu selain kanggo nu bahan-bahan saya sapertos ditinggal gitu eta teh masih segar atau henteu. Terus ditinggal oge kualitasna meskipun kualitasna sae tapi tetap hargana ramah di kantong gitu. Naon anu tantangan teteh dina dagang ieu? Tantangan abdi nyalira tinu icalan ieu teh kadang seueur batur anu niru gitu. Tapi teu khawatir soalna pelanggan-pelanggan mah tetep tetep ka abi gitu soalna udah tos terang gitu rasana kumaha, kualitasna kumaha gitu. Teteh menu naon anu panglarisna di dagangan ieu? Menu panglarisna di dieu teh aya pangsit ayam Ciloil eta best seller pisan. Pilihan resepna evaluasi nyalira tenapi atos turun menurun. Eta nyalira basa eta teh otodidak kitu. Janten awal mulana teh emang ti tugas PKWU janten usaha nyalira gitu. Kumaha carana bersaing sareng usaha kuliner anu sejena? Di dieu abi bersaing lagi secara sehat dengan gimana-gimana gitu. Nah, teteh pilih dagang di tempat ieu di Saparako. Kumargi tempatna strategis, caket ka mana-mana, teras teh seueur anak-anak sakola nu caket di dieu janten upami lapar atau bingung nyemilon tiasa ka dieu. Di teteh dagang online. Kumargi emang abdi nyalira ti pertama ngabangun saya emang tinu online gitu nembe buka-buka offline teh ayeuna gitu. Target jual saha kelas bawah atau kelas? Sama rata sih. Soalnya icalan nu ku abi diical sadayana hargana sangat amat ramah di kantong gitu. Halo hapunten ngiring ngawawancara. Abdi di dieu bade nga-review tentang dagangan nu aya di dieu sadayana. Naon anu ngajadikeun AA milih jajan di tempat ieu? Pertama mimiti mah nya kaleresan pun istri itu resep kana dagang gitu kan. Nu kadua resep masak, nu katilu juga orangna aktif gitu. Jantan nya salaku suami gitu kan. Hoyong dagang tos damel ieu warung gitu nya kedai. Kaleresan milih tempat ieu karena caket sareng bumi eta nu utami nama. Kadua di dieu rame gitu. Terus janten paliwatan seueur jalmi gitu. Itu penting. Kumaha kadaharan AA rasa teh atau harga di dieu teh awis atau murah? Pami kano harga mah nya seharusnya disesuaikan. Hatur nuhun. Stik daging di Pujasera Papandayan diolah dina daging pilihan anu berkualitas. Digoreng nepi ka juicy, tuluy dihidangkeun jeung saos spesial anu ngagugah selera.
Teu hilap aya kentang goreng sareng sayuran pelengkap anu ngajadikeun hidangan ieu langkung istimewa. Kualitas daging anu sae, cara masak anu pas, sareng harga anu terjangkau. Pemirsa, ieu ku enak pisan steak sareng chicken katsu, kentang nu aya di Papandayan Pujasera meuni enak pisan. Jangan lupa kalian mampir ke sini. Mung sakitu informasi nu tiasa didugikeun. Uih deui ka Pardan Pahmi di studio. Simkuring Suci Sumiati Bisop TV ngalaporkeun. Hatur nuhun. Atur nuhun ka Suci tos ngadugikeun. Sakitu wae warta ngeunaan kuliner dina kasempatan ieu. Mugi janten wawasan kanggo sadayana sareng mere inspirasi dina milih tuangan anu raos tur sehat. Weling tuang sareng mugi papayun dicekakeun wae warta dinten ayeuna. Simkuring pun Pardan pamit padilah ngawakilan di Pos TV pamit undur diri.